Assalamualaikum sampurasun pamirsa, wilujeng patepang deui sareng abdi Muhammad Aidil Fazli Robi. Dina dinten ieu abdi bade ngadugikeun warta anu kantos kajantenan dina saminggon kapungkur ieu. Warta nu ayeuna asalna tina Universitas Jenderal Sudirman, atanapi nu katelah unsud nu aya dina Kacamatan Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Sarombongan mahasiswa unsud ngayakeun demonstrasi nuntut pangurangan biaya UKT anu awis. Sababaraha diantarana mawa spanduk anu eusina Education Not For Sale jeung slogan anu ngabalokarkeun kontroversian ngeunaan biaya UKT. Sajumlah mahasiswa Universitas Jenderal Sudirman atau anu katelah unsur ngayakeun demo di palataran gedung rektorat. Aksi ieu ngalawan kenaikan biaya kuliah tunggal atau UKT anu ditujukeun pikeun mahasiswa anyar tahun 2024. Mahasiswa mimitina ngariung di pakarangan Fakultas Hukum tuluy lempang kaburuan rektorat. Nepi ka sore ieu demo mahasiswa unsud masih keneh lumangsung. Sajeroning aksi, para mahasiswa make alma mater koneng jeung mawa sababaraha spanduk jeung poster anu eusina rupa-rupa pamenta. Sababaraha diantarana ngandung eusi mahasiswa anyar panik, UKT miki nyekek, kampus puas, maba tewas, UKT jahat kawijakan cacat, unsur gagal ngarakyat, sarung Education Not For Sale. Salila demonstrasi, mahasiswa aub dina nyorong jeung sloving kalawan aparat keamanan internal. Alasanna rektor henteu kantos nepungan mahasiswa. Mahasiswa anyar kapanggi kalayan jumlah UKT anu teu wajar nepi ka 50%. Loba nu datang salaku mahasiswa nepungan rektor anu geus nyieun aturan sawenang-wenang. Seueur kolot mahasiswa anyar anu ayeuna bingung mayar UKT anu jumlahna parantos ningkat secara signifikan sareng ditantukeun ngadadak. Mahasiswa oge ngajak transparansi anggaran ngeunaan pembiayaan UKT. Ngawalon polemik ngeunaan ngaronjatna UKT anu awis, Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa atau anu disingkat BEM unsud Maulana Ihsanul Huda nyebutkeun pihakna masih keneh ngumpulkeun pangaduan ti mahasiswa anyar. Upaya anu geus dilaksanakeun diantarana nyoba nepungan rektorat pikeun menta katerangan. Sanajan kitu, nalika anjeunna dilongok teu saurang oge bisa kapanggih. Kukituna, BEM unsud geus nulis surat resmi pikeun ngajadwalkeun deui agenda dasarna. Ieu mahasiswa hayang ngajalankeun rinci ngeunaan paningkatan sababaraha UKT. Wakil Rektor Bidang Akademik Dr. Insinyur Nur Farid netelakeun yen kawijakan panyesuaian UKT 2024 dumasarkan rupa-rupa tinimbangan. Di antara hal sejen, ongkos UKT nu geus lumaku saprak 2012 can kungsi disaluyukeun. Sakitu warta anu parantos tiasa didugikeun ku simkuring kapayunkeun pamirsa sadayana. Abdi Muhammad Aidil Fazli Robi, wilujeng patepang deui, hatur nuhun sadayana.